jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Yeah, yeah, yeah. Pak, punten abdi sareng rekan-rekan bade nyuhkeun izin ka Bapak kangge ngalaksanakeun KKN di desa ieu dunya sangawidian. Mohon mangga saya pisan dari kitu mah. Kumaha besok arurang bagi-bagi tugas. Pamegat ngajak bapak-bapak kerja bakti, istri arurang urang ngajarkeun ibu-ibu ngarajut. Kumaha mun kitu? Nya hayu wae. Nah cing bisa teh eta teuneun heula hapena batur kerek badami tiklah serius. Kudu bari kasar kitu lah hang ngomongna. Anggar aya geus raribut teh. Tos pokona sepakat arurang jam 7 kumpul di dieu. Pamegat ngajak bapak-bapak kerja bakti, istri arurang urang ngajarkeun ibu-ibu ngajak ngarajut. Tos meureun beres ayeuna mah sakitu heula. Guysnya beres berarti badami ayeuna besok orang mulai kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga kalebet. Pak, aya tamu. Waalaikumsalam. Mangga kalebet. Mangga ditampi. Aya pergi naon panginten? Abi sareng rerencangan bade ngajak ka Pak RT sareng ka warga kangge kerja bakti. Oh muhun mangga ke nyusul. Muhun atuh Pak. Mangga dikantun heula. Muhun mangga. Ka para wargi sadaya arurang dinten ieu urang kerja bakti sasarangan. Muhun Pak. Cikham pangmotokeun jang dokumentasi. Sok tulikeun deui. Teuing dokumentasi we hungkul gawe henteu. Geus lah bae antepkeun. Teuing dokumentasi we hungkul gawe henteu. Antepkeun we lah. Hai guys, kita lagi KKN. Sekarang kita lagi ngajarin ibu-ibu ngerajut buat bikin kerajinan wirausaha. Suka banget nih aku di sini. Pokoknya aku bakal terus update selama KKN di sini. Bye guys.
bantuan lah. Tuing, kapan boleh dokumentasi? Kan tadi geus. Lain jam dokumentasi ya mah, yang SD hukum. Iya, mau udah kena bi. Lu? Terus mana? Mau ketemu ayang dan dulu. Hai. Neng. Tadi kita beres. Nuhun, tuh kalian jangan dulu. Aduh, gak kira nama. Nah ka dieu Akan welah itu ge aya nu ngurus. Nyalah entos arurang mah santai di dieu. Kemana si Rian yang Cilajo? Enggak tadi jadi dokumentasi we haban udah juga teu bobogohan. teuing buana kamu Cik lah yang ngomong gede kurang tarik. Kieu ge anu nonton dokumentasi. Dokumentasi we hungkul gawe henteu teu guna pisan. teuing marane dua puluh karakterna Anjing lah. Kalian orang bakal ngupload video itu. Caranya bakal dijudge kayak gini. Nah, tuh. Geus atuh rek nepi iraha pacicing-cicing kieu wae teh. Mulai sih hampura. Bongan we marane nu ngamimitian ngomongkeun. teuing mane mah kadang tuluy bobogohan Nah, haban kieu mah mending urang silih hampura, silih lubang. Ya orang ge ngaku orang teh salah. Tapi dah orang ge hayang we marane sadar diri ayeuna bahwa kelakuan mana teh tadi salah. Nyalah, orang ge ngaku salah. Tapi orang teu ngeunah diomongkeun kumaha we. Ya geus, inti nama urang ge ngentah hampura, urang ge ngaku urang salah. Urang ge hampura we. Urang ge yang sarua main hampura nya. Beda deh, ini pangkulannya. Apa ya? Abi oge. Kemana kalau ngayu tadi di dieu. Tong ningali ka kamera. Paling action. Lah.